ini seputar info. Janten abdi ayeuna aya di tempatna langsung abdi bade ngawawancara Bapak anu aya di dieu. Bapak abdi bade ngawawancara kunaon Bapak pilih ieu di Batam sama anak cewek ya, jadi si itu jadi tarik tidak terus wanita itu sukanya makanan yang pedas gitu ya. Bapak di dia menjual naik jalan dapat nama rasa nama Banyak macam-macamnya, ada rasa misalkan ada jaket kuah, ada rasa karamel, itu macam-macam rasanya. Ada rasa original kan nggak ada bahasanya. Tiga buat telur semacam ada komplit gitu ya. Kalau karamel itu ada karamel original, terus bakso, sosis, telur semacam ada komplit. 3. iya bentar untuk tolong Bapak pikir maksudna yeuna abdi aya di kantin sekolahan punten Bapak abdi bade naros Bapak di dieu naik jalan naon we Di jalan mangrope-rope di jalan pacing kamu murang kali aya naon we aya abi aya batagor aya mangrupi makanan tradisional gorengan sareng mangrupi-rupi tah minuman kalau hatur nuhun Bapak pikir maksudna ya sama kembali deui ke studio